masih asri. Gunung Halu lembut sare. Maknya lu bener neng, amah percaya. Nafas ai masih kene aya. Terus nah neng make jeung nangis kusaha. Jadi neng pernah sareng acuni adi dieu. Acuni tos terangan sadayana sareng abi teh kumaha. Terus ayeuna neng bade kumaha? Teh tos nyaah ka neng. Dan neng tos nyaman sareng aa teh neng tos nyaah ka tapi neng teh bingung aya acuni. Jawet ya, jangan dulu kan neng, sama manggawe punya yang dari kumaha. Rok, nitip ya, awal orangnya ulah sampai di kumaha, nitip pisan, nitip. Juli. Pas apal nyai tos sareng sobat akan rusak batin hati akan kunyai. Wik, orang rek ini telah jika rada lila rek niiskeun lah hate. Reka mana cuni? Gara-gara kejadian kamari orang tekuat ninggalina, ieu mah urang kudu ingkah jauh. Wih, hampura kejadian kamari teh salah paham. Jeung can aya nanaon, urang jeung teu apa maneh aya keneh. Heuh bae nu geus-geus mah, yang lalu biar lalu tapi orang tetap sahabat. Hampura drong gara-gara urang jadi salah paham kieu. Heuh bae nu geus-geus mah tapi orang nitip si Pina omat ka didinya. Kela drong si Pinana ge ayeuna teh rek kawin, urang ge teu apa. Emang jeung saha? Pilihan kolotna drong, tapi si Pina mah wanita baik-baik, Ba. Aduh, sahabat ini awewe teu beunang. Kudu kumaha hirup geus kieu nya. Pagadagan eueuh jangar ieu kana mastaka. Aduh, ya Allah. Ada apa, friend? Ada apa? Ai si Gondrong ngamarana nya. Gak tahu, aku juga kangen tongo. Kok ai kamari jadi teh tanah dijual. Mau dijual. Nepikeun ka tunggir buruk oke mau dijual tongo. Alus. Mendingnya ada mau dengan si Ruig ya. Siap. Ayo. Kudu buru lampu yang aya naon ieu teh hareurewas. Jiga tongo rewasan maneh. Tong deukeut teuing eta sungut segak kieu bucubluk. Tong lalawora urang teh geus jeupah tongo. Ciga lain sepah eta mah ciga lalab gejul. Tinggal itu geus bodas tongo. Geus lah tong urang wae. Mending urang neangan piduit teh dana mah. Ayo lah, bener dah. Bro. Di mana? Ku hayang naik ninja woi. Ari nu kieu gigina 11 woi. Adik aya bisnisnya kurang ngobrol tadi. Ayo di mana? Gimana? Siap lo. Kamarana warga teh kira-kira tinggalkan liburan ke Pangandaran 2 minggu yang menisar piki ya lemur teh. Mulai ayeuna geus mana jadi komandan. Setuju, aing setuju. Weh, orang mau jadi hansip. Kalau maneh mah urang lenserkeun heula hansip montok. Kayak maneh nu jadina. Weh, aing gajihna ka hati moal. Masalah gaji full ku aing mah. Ayo urang nengan juragan kangen Halo weh. Lampes weh. Akhirnya weh kita berjumpa kembali dengan keberhasilan kita. Oke. Lain weh, eta si ajudan dijadikan komandan ku ente. Siap. Lamun can aya aba-aba montong ka nyebut siap. Siap. Can aya aba-aba ge ulah ka nyebut siap. 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 Kamu siap. Juragan, aya rencana naon dia na? Kalak eta mah geus direncanakeun. Pencairan dana lain. Heeh, engke eta mah dibadangkeun si RW. Oh, siap.
Kedewe. Sekedeng deui dana turun urang bagi rata. Kem. Siap. Ayo. Burung nyaduk teh siap. Biasa orang tinggal ada pecin, pemajikan sudah masak teh. Oh bawa pecina. Iya atuh. Ya, mending nikung atau ditikung? Mending nikung lah. Ditikung mah kan sakit hati, tapi kalau nikung mah Ayo Pina. Pin. Ayo Pia Yelmi. nuju dengan Pin, siga nuju ngahulang nih. Tadi atuh di dia nyariosna. Ayo. Ayo. Kunaon Pin? Di situ yuk, salibna di mata. Ayo ah, menakeun. Kunaon Pin? Cenah bade cerita. Abi teh bingung. Ku mama abi bade dijodohkeun abi. Mana dijodohkan ya Allah. Kelak. Ya, abi bade cerita heula. Ih, nya sok janten kumaha? Abi teh bingung kada kumaha atuh. Abi mah alim dijodohkeun. Nya dasar anu dijodohkeun atuh tos teu usum. Duka dasar pilihan mama bapak abi. Abi ge bingung atuh kada kumaha. Terus Pina teh dijodohkeun hoyong wae gitu. Nya nolak atuh kasih mama ai teh boboh mah. Meni siga asa zaman Siti Nurbaya. Nya datuk naon eta teh? Datuk Maringgi. Tapi kan Pin, kamari teh Pina teh sanes hubungan sareng si acuni-acuni eta hanes. Arwig beren, CS-na acuni. Nah naonnya dah henteu. Hah? Maksudna kumaha ieu teh? Atawa maksudna teh dua-dua? Sok gagabah pia mah. Ih, asal dadang dari mana waktu itu? Ya, ayo. Ay, gini ya. Tuh kan, di dia mah tiis, biasa ninggal sawah dan nyehara hijau. Ih, kayak Pin. Tapi ieu teh, ieu mah hoyong apa sih nya? Nu sebenarnya jeung si Acuni apa jeung si Arwi eta? Nya pan kamari teh nya si Arwi teh pan ieu ka abi ngungkapkeun. Teh dongkap si Acuni, ari abi teh nya terserak sareng si Arwi teh, da abi masih kena aya rasa ka Acuni teh. Terus kumaha atuh acuni ayeuna? Duka sedihkan pas kamari abi ngobrol sareng Arwi teh aya Acuni. Abi teh bade ngajelaskeun ka Acuni nu salerosna kumaha tapi Acuni kabulu abi. Ayeuna teh abi teh bingung kada kumaha. Atuh meureun jadi rumitnya masalahna. Entos masih acuni can beres, si Arwi bobohan ka Pina, terus ayeuna bade dijodohkeun ku si mama. Bingung. Tos abi jadi lieur ieu teh. Mending urang ngabaso yuk Ayo ah, ayo. Cing lada. Cing lada. Gondrong. Pak RW. Kadi we. Kadi yuk. Kenaon ieu teh, Drong? Biasa we ka rugi, Bos. Kumaha damang? Kali teh. Iya, Bos. Kenaraon ieu teh? Awas. Ah, we. Teu nyopan RT jugjug cicing di tengah deh. Aya naon ieu teh? Si Ruig galau. Wih, galau kunaon maneh? Cinta atau sahabat ya teh we lieur kieu. Sia mah laki teh lemah. Tinggali urang atuh. Sahabat loba, cewek banyak. Aslina we, tapi dah heueuh. Geus lah ulah gulau galau ayeuna mah urang nguruskeun penanaman pohon di kampung urang. Mending nanam pohon atau mending nanam cinta? Tapi dah heueuh ayeuna mending kena nanam pohon lah. Ngarah geunah. Tah eta bener. Cinta teh namru. Oh. Wey, urang gerek nanam pohon. Tuh, urang ge nanam cinta mah tinggal tulang. Geus ongok, tong lobadak wae ayeuna mah diuk deui. Nah, gara-gara sia ka Pangandaran kamari aing jadi dibully tuh. We, si itu jingjing tong.
Main jinjing wae bener kan seleting. Naonnya Langir? Naon ngebentak aing maneh? Saan ini orang? Aing maling ngebentak mana tuh, ngebentak si Kodeblag aing mah. Minggeus, ayo urang sampeurkeun RT si Euga teh. Ayo. Tangkurak geus datang deui mau baladna. Aduh. Giling lah, aing rek rapat ieu. Rupat-rapat karek jadi RW sapoe ge maneh mah. Jika nu ngarti wae, karek jadi RW sapoe ge 3 jam, 3 menit, 3 detik. Geus sombong jika nu heueuh. Bebas, da aing mah geus jadi RW. Bagus bener tadengekeun. Saya nyaho, pokona aing yang saya tangkal. Wargaku, sama warga aing. Wargaku. Mending tadi waler. Waalaikumsalam. Ih, Pina. Ih, ayah Arwi. Ih, geuning aya daun leo, Jet. Calik. Mohon Pak RW. Ari maneh lain muhrim. Sirik wae maneh mah. Pak RW, kumaha perkawis penanaman pohon teh ya? Saha ketua sareng bendahara sekretaris nomor itu mah? Abi bendahara, abi sekretaris, sareng abi ketua RW. Nah, setuju abi. Abi sekretaris, Abdi bendahara. Abi ketua. Eta dibentuk aslina. Setuju. Itu si Ruing ninggal kemudi. Pas apal nyai dosa reng sobat akan zat batin hati akan Aduh, ngaruntun, tekiat jeung kapalna. Jadi warga penanaman pohon akan segera dilaksanakan. nyanyawanan siapa aing RW-na diu. Jadi kieu warga sebenarnya mah penanaman pohon kayak diberinya ku RW. Kade ku RW, ada yang warganya tong percaya ke si eta tah. Rapat enak ditutup. Dugi ka dieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga anu bade bubar, anu bade minuman mangga. Soalna hujan anu. Pawaran mana mah dihinaan ku si RW teh. Sabar. Mun ku aing geus di kieu tadi gibuk lah gitu. Sing sabar hate. Kawani sia mah sabar. Mari kita pulang tongok lah. Ayo tongok. Ayo, kurang jelas tawa enak. Ayo. Diu. Kemana ini? Itu dua sejoli kemarana. Ari Pak RT teh terang, kan eta teh tujuh nyereskeun masalah si acuni eta jeung si Ruing. Oh. Maka mana cenah si Cumi teh neng? Oh, teu apal. Nyaho si teh gunung. Ih, ari Pak RW kan aya nama si Pina teh moal janten sareng si Cuni, moal janten sareng si Ruing, soalna kumaha teh dijodohkeun. Tapi karunianya tiluanana jadi salah paham. Oh, jantan gitu. Bisa cerita teh selalu menyedihkan. Mangga teh beli bade uwi, soalna ieu teh atos jam 16.08. Mun atuh Pak RW kan dewe nya nitip tong dahadeureyan nu juga ralau. Oh, mun. Ayo ah. Mangga. Mangga teh. Kira balik sia teh. Mana ke geura balik? Ari maneh teh bosan, geus wae jeung urang. Urang ge sebenarnya mah bosen buka gue jeung maneh. Ngasiana we bakawara. Kalau mah lah, aya urang bersahabat, jeung aing sapoe mah. Urang ngintip si Rugi. Ayolah, aya urang bersahabatan. Soalnya satu tujuan.
Yuk. Siap lah. Neng, itu serius sekedap biasa. Nyadar naon dari atas cekap. Sekedap neng penting pisan. Di Mariana bari bicara serta terus cekap abi mah lieur. Iya neng, Juni sareng neng teh salah paham ya teh. Nya atos we pamiin salah pahamnya atos we atos abi mah lieur mikiran lagi. Nya atos we dan atos mah atos ayeuna mah acunin lagi tos teu aya duka ka mana abi ge lieur. Nya neng lagi ngerti nu atos mah atos kan ka anak teu enak si Acuni teu aya. Jadi ka anaknya teu pararegu kieu jeung si Acuni hancur jeung neng kieu ning mawana. Nya atos we da aya nama urang teh meureun sanes jodoh abi jeung sanes jodoh abi sareng Acuni sanes jodoh. Ih eta PR teh jeung PR meni kuat ka karepo teh. Oh iya ayeuna mah jadi layut kitu nya. Komen, share, Apa tahu? Action. Tas abdi jadi lieur ieu teh. Mending urang ngabasa yuk ah. Ayo sing lada. Action. Naon aing mah lirik bentak mana? Tuh, ngabentak gitu tuh si godeblak. Action. Saan lirik aing mah lirik bentak mana? Tuh, ngabentak si godeblak aing mah. Rolling action. Siap. Action. jungjang jingjing jungjang jingjing. Bener kan? Action. Tingali itu geus bodas. Rolling action. Action. Tong deket. Action. Tong deket teuing eta sungut Bu. Siap. Rolling action. Cinta teh namru. Action. Maksudna teh dua anak Action. Dijodohkeun sareng